Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barayagir sadayana di bumi masing-masing. Dina wengi ayeuna urang sadayana ye nyaeta dinu sesi brol bari ngobrol bari heuleuy. Mangga Mang Junet. Ieu mah boga cerita ambak jeung hayang seuri ya teh. Aduh ieu mah boga dulur ti lemur. Oh kitu teh. Lemur ge pasisiana gitu. Walah. Ieu mah. Ka dieu titirah maena teh. Ameng ya. Ameng Ka Bandung. Tapi teh kebenaran maneh ka dieu cing teh. Nah, kan ayeuna teh bagian gawe teh sibukna di pagawean teh. Cuman. Eta mah di dieu ngobrol kayak nu jadi dulur teh. Pangdungan ke imah dundungan bisi aya nu nyurigakeun naon weh sing teh nyambo aya jelema atau naon lah yang nu nyurigakeun kitu nya telepon nya cenah tah dieu teh belecet weh ka ditu pagawean kan nyata eta mah terus sibukna nalepon tadi dia teh mang cenah ieu aya mobil bulak-balik wae bolak-balik mah itu bener makana bari pencurian atuh di dieu teh rewas aduh kan ngomong kitu geus bener ieu atuh di dieu teh balik we gura-giru rurusuhan eta mah datang ka ditu teh setum gerak-gerak keur ieu we keur kitu bolak-balik keur aspal setum ieu mah bolak-balik we kieu ngaspal aduh mana ditinggalkeun sibuk maneh sih teh eta mah setum keur ngaspal bolak-balik teh mungana aya kalimat anu bolak-balik mencurigakan telepon. Nah, eta kalimatna eta. Ciga nu mati dinya aduh dulur teh. Aduh. Sirieun we apa bong ti lemur gitu nya. Aduh. Mangga dilajeng ku kaboy ye, carosna kumaha ye. Ya abi mah kan profesi teh ngajahit. Ngajahit. Pas dinten naon gitu ya kerjaan teh di rusuh. Ada tong si bos ka rumah teh. Eta tuh sabar alami ngajahit teh. Ah ya urang di zaman walaana mah aya. Jangan walaana da biasa. Yo cenah ya gawean cenah 50 siki 500.000 atunya siap segitu nya 500.000. Yo ngobrasi teh karpet. Lempongan karpet mah. Lempongan. Wah semangat teh nyurug nah cinta mesin teh hampa. Teu dikontrol ya badangan eueuna ngabecir we nyabret teh. Si bos ya ngajak ngobrol bari ngopi cenah semangat teh kopi deui. Nyabrut teh. Ada ngejar target ya sih namanya. Cok si bos teh gancang mah deui gawe sanggeus deui 2 jam teh cenah. Atuh 500 mah cenah kurangan deui cenah 200 jadi 200. Mas nego. Oh. Ah cenah bos perjanjian kali 500 ya bae cenah sok teh karungan. Karungan geus bosnya yo. Bari atuh si bos nuhun cenah geus bantuan mun. Tapi eta teh dicek heula boy. Henteu eta teh urus teh kan. Dicekna di bumina sih kan. Heeh, balik deui. Haheho eta mah kudu deui. Ari maneh kumaha eta pengen gancang buat terima cenah 4 jam anu sajam ge beres. Naon gitu bos balik naon? Eta ya badangan bos. Di tempat anjir badangan. Di tempat badang mana? Oh di tempat badang apa kecoplok teh. Kehel teh. Ati eta ngadurung beli jeung dudungan, manyun dudungan. Manyun dan beres-beres udah bikin jam 11, beres-beres jam 12. Alah atuh. Aduh. Baru cebol tanah mesin teh hampang kan biasanya cukuran gitu kan jam hampang gitu. Durug ge murahnya. Durug we Semua duitnya ada duit cuma 100.000 sok mah. Da eta harita dudungan nu ngaranna ngambakna. Ya pasti. Di anyuk tah mayarna ge isuk cenah mayarna. Da ieu kumaha telat pengiriman. Telat pengiriman. Teu manggil curug teh aduh. Alas toh-tohannya Kacau bisa. Da eta na pebenang dipangpengkeun pengalaman gitu eta. Pengalaman mata ge segala sesuatu itu ulah rurusuhan. Ulah rurusuhan 500 eta sedikit. Maning lurus sungkul ngajahit katanya karpet udah. Oh, atuh karpet kan lurus atuh jalan tol atuh. Ngawuku ke gitu tah. Aya stopan. Baru si bos aja jempol kita si bos teh. Ada sesung jempolnya oh sepang gancangna ieu Saya cepat mah dah mulus. Eta mah ngerakeun pokona eta ngisinkeun eta. Dudungan ieu. Oh, bangkeun we manyun. Pengen gancang cenah bener. Maning cenah eta ngobras karpet pengen gancang buat mati ujang bani sajam angeus. Alasku saya di Italian dikirim pas ditelepon nah hawa benangan. Jadol anjir. terus setuju deh ayeuna. Itulah. Kalau ada nama
parah eta pangkebet aduh. eta Kacau pisan itu. Tungan baeud majikan baeud. Tunungan baeud majikan baeud ya curug intinya. Kacau eta pengalaman. Sok Mang Medi ayeuna nu terakhir ngobrol teh Mang Medi curhat teh kumaha tah. Mang Medi mah gaduh pengalaman kieu. Udah moal ya kieu. Abi didongkap ka dukun. Dah saur dukun teh. Bah dukun malampir eta teh. Badukun. Oh bah dukun eta malampir gitu. Di pas-pasna kenging naon teh? Kenging wartos ti rerencangan aya sanduk nu sakti. Sareng rerencangan dijajabkeun. Dugi we ka bumi, nya ka bumi dukun nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon cenah Kang? Sok calikeut tah. Kang cenah aya naon pergi naon teh? Nya ieu masalah aliyah dunya deui. berat dunya mah. akan terus terang meureun syarat-syaratna kitu kieu nyata acan da daeksna syaratna naon anu gampang-gampang we Naon cenah tah? tah titik ngahulang naon sih jika bejakeun cenah syaratna daeksna teh bieu nanya heula Eta syaratna markasor naon cenah? mun kasawaseun daek teh Naon cenah tah? tepirasna balik jeung haraos Naon cenah? tas nak sangcut beut anu ieu anu naon teh anu men Getar kupingkeun pake cacut beureum anu geus men aduh. Jabat cukup beureum katimpahan ku men. Kumen. Anu beureum tama beureum. Biasa gir sadayana anu di bumi masing-masing anjing panginten lah disambung deui ngobrolanana nya supados naon anjing mah langkung pres da sia. Pres kene. Eta teh sungi dina waktosna disambung deui ku urang sadayana ya ge ngabringkeun dicekapkeun dugikeun ka dieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Klebet.